Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kesempatan ieu abdi bade nyaritakeun carita nu jejerna Raja Monyet. Di hiji leuweung geledegan aya tangkal anu jangkung tur leubeut kebubuahan. Eta tangkal teh dicicingan ku Raja Monyet jeung rahayatna. Raja Monyet ngawanti-wanti sangkan rahayatna hirup rukun sauyunan, tong pahiri-hiri tong parasea, jeung hiji deui anu kudu dijaga ku rahayatna nyaeta tangkal anu dicicingan jeung buah nu jerona. Kunaon eta buah kudu dijaga? Sabab rasana ngeunah amis pisan teu aya di mana oge. Kunaon eta buah kudu dijaga? Sabab lamun eta buah nepi ka labuh kecemplung ka walungan terus nepi ka jelema, pasti eta jelema teh neangan buah eta. Namun tangkal eta katimu pasti bakal dicokot, jeung tangkalna pasti dituar. Monyet pasti bakal dipararehan. Tapi dina hiji poe aya buah anu labuh ngacemplung ka walungan. Palid, terus aya di sisi walungan aya anak raja nu keur ulin. Anak raja ningali eta buah ngangkleung di walungan. Ku anak raja teh dicokot buahna. Am we didahar. Geus didahar anak raja teh bingungeun, naha buah teh ngeunah-ngeunah teuing, nya manehna teh bebeja ka bapana. Si raja mikir, naha eta buah Si raja panasaran naha eta buah teh beut ngangkleung di walungan, pasti aya di hulu walungan. Nya si raja teh ngumpulkeun prajuritna jang neangan eta buah. Nya bari eah-eahan si prajuritna Raja Monyet ngadenge aya sora nu eah-eahan, pasti aya manusa nu ka dieu, pasti aya buah anu murag ngecemplung ka walungan. Nya si Raja Monyet teh ngumpulkeun rahayatna, "Hei rahayat kaula, buru ka dieu aya manusa." Langsung si Raja Monyet teh ngaetakeun areuy dijadikeun tali. Nah, tali eta teh ditalikeun ka ulah dieu jeung ulah ditu. Tapi tali eta teh kurang sameter. Kumaha carana? Carana si Raja Monyet teh nangkuban nyambungkeun eta tali. Si Raja Monyet cek si Raja Monyet teh buru nyararebrang bararis cenah. Terus si rahayatna teh ratus-ratusan rakyatna teh bisa nyararebrang. Terus si Raja Monyetna teh pingsan kusabab tonggongna bubuk ditarincakan ku rahayatna. Rahayatna teh sababaraha hiji rahayatna careurik. Naha pek teh si Raja Monyetna teh geus maot. Kusabab tonggongna remuk ditarincakan ku rahayatna. Rahayatna teh careurik. Karunyaeun ka Raja Monyet nu saking nyaahna eta teh. Ngabela-belakeun rahayatna meh salamet. Eta raja teh nepi ka dikuburkeun terus dijadikeun pahlawan jeung para monyet. Monyet-monyet teh kadaruhung naha teu bisa ngajaga eta buah nepi ka murag.
jika murek kawalungan. Sakitu wae carita ti Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.